Kuring lumpat ke pajaratan. Nyarande na tunggulna bari diusapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Zakia Ananda kalayan judul Nalangsa. Nyangakeun kasepuhan Rumasa dah kuring mah ngan saukur anak kukut. Matak pantes mun kanyaah dibedakeun oge. Kuring pahatulalis ma jeung bapa maot dilantarankeun bancang pakewuh nu antukna dikukut ku kulawarga nu basajan. Cenah cek beja ti sapra kungkut kuring eta keluarga jadi ningkat ekonomina. Dipaparin kelancaran dina usahana. Ngan hanjakal kanyaah ka kuring mah kur saliwatan. Sagala dibedakeun tina sagala hal. Paling kuring mah panyasaan anak tegesna we. Nalangsana kuring can wani barang dahar. Mun panitahna can anggeus sok sanajan peucit pupurilitan ditahan we da puguh teu wani. Kadang mun keur ngumah wadah sok aya susah sesa dina piring dikumpulkeun di dahar bari gegeroh. Mangsa mimitian asup sakola tahun ajaran baru batur mah hiliwuri ke pasar meuli baju, sapatu, kantong jeung pakaka sakola nu alanyar. Ari kuring lajen oge ganti ukur ku buku urut lanceuk nu aya tulisanana di guntingan. Lumayan sok aya kertas kosong keneh. Keun dina buku urut ge aya pulunganeunana. Orok aya dina sapatu mah lanceuk SMP kelas 3, ari kuring kelas 4 SD. Mek mulungan urut lanceuk gede teuing, teu mahi. Antukna kuring ngawani-wani maneh bebeja. Da puguh iwal ti eta nu dipika kolot. Mah, Pak, punten. Abdi hoyong meser sapatu anu ieu teh soeh teu tiasa dianggo pisan. Nah, ari pek teh ngajawabna matak nyelekit. Ari maneh teu nenjok kaayaan kolot keur lieur ku duit. Hayang meuli sapatu, boga duit di mana? Sapatu soeh mah make senda capit we. Pokna teh poporongos. Micin beungeut bari ngadilak. Ku teu kuat nyeri hate. Cipano nyurulung mesen pipi. Asa kot ka ditengtingan nasib teh. Masalah mun kuring muka kahayang si kanulian. Kuring lumpat ke pajaratan.
Nyarande na tunggulna bari diusapan. Hate galecok. Meureun mun seuk aya keneh manjing bapa mah hirup teh moal katalangsara. Tutas kitu mah laju kuring ngadoa sugan jaga pinanggih jeung bagja hayang teuing geura dewasa. Kuring rek meurih hayang gawe hayang ngabuktikeun kuring oge bisa bagja bisa meuli sakur kahayang siga nulian. Ngan kuring boga paniatan mun diijabah beunghar hayang nyieun yayasan yatim piatu rek mika nyaah anak yatim nu katalangsara. Karasa pisan kumaha pait peurna hirup cicing na curug batur nalangsana kabina-bina. Mugia tinekanan sapanaja. Amin. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok nalangsa yasana Teh Zakia Ananda. Mugia janten panglilipur kana kalbu sadayana. Orang tinantos kedah ngaraos hawatos malire kamurang kali pahatu lalis. Anjeuna tos teu gaduh pamuntangan. Pami sanesku urang kusaha deui. Hatur nuhun Teh Zakia kana kapercantenana kapribados. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.